Mugia aya dina ketempatan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat sareng salam mugia salamina tetep dicurah limpahkeun ka junjungan urang Nabi besar yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatna, kepada kulawargina hilang mugia dugi ka urang salaku umatna. Bangkeun wastapunya Syekh Iskandar salaku panemu catur dina acara ngeunaan ngadiskusikeun carpon. Hayu urang buka wae di acara pemasan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Sada acara kana acara inti ngeunaan tentang analisis carpon. Hayu urang kepanggeun wae pangjejer nu bade ngadengkeun ngeunaan sinopsis salah sahiji carpon nyaeta jenenganana Juliana Hamdan, asalna ti Halimun, Bogor Kaping 25 Juli 2002. Mentena ngamuntikeun murid kelas 11 di SMA 16 Garut. Karang diri pada surang lebih ngartos ngeunaan jejeran nu bade dibahas kurang sadayana. Hayu urang ngageukeun pemandang di pangjejer Juliana Hamdan, mangga kamantena waktu sinan tempat disanggakeun. Hatur nuhun ka penemu catur biasa. Di dieu simkuring bade ngakeun analisis carpon anu judulna Langit Pinggir ka Surga. Uga hiji eta sinopsisna. Sinopsis carpon ieu teh nyaritakeun tentang kasih anu sanajan sabukti gawe oge, tapi manehna embung ninggalkeun kepada lantaran manehna inget kana amanah hidupna di lembur salira Allah halanganna urang ninggalkeun tarawih jeung ngasuhan ulah katunggukeun kepagawean. Analisis unsur intrinsik carpon hiji temanya nyaeta diruban judulna Langit Pinggir ka Surga kalaku tansi cengsi jengci watak tansi payeng cengsi babaturan anu bager gaweurna gaweur maju katar di lembur tansi dikontrakan ing toko pusat sewaan nyaeta jalma kanggo amanatna urang ulah nepikeun ninggalkeun kana ibadah. Hatur nuhun ka Pangjejer Juliana Hamdan atas ngadugikeun ngeunaan sinopsis salah sahiji carpon. Salajengna simkuring bade ngayakeun sesi nanya jawab kanggo pamilon anu bade naros, mangga kan bade naros ajukeun bae tanganna sareng sebatkeun identitasna. Karaos di acara kawin tiga akhir para taslemsei. Ayo wae orang masan bacaan hamdalah sasarangan kanggo penutupna alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku panemu catur ngedah punten geuning aya kalepatan. Mung sakitu nu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjejer sareng pamelon anu simkuring pikawangan. Puji sareng syukur hayu urang sami-sami panjatkeun kehadiran Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparing ka urang sadaya hikmah kesehatan hingga urang biasa katekung ngawung dengan ieu kesempatan. Salawat sareng salam mugi tetep muncul ka junjungan urang sadaya nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu ilang ka para kulawargana, para sahabatna sareng mugi-mugi ka urang salaku umatna. Tepangkeun wastapun Juliana Hamdan simkuring kapancenan janten pangnu catur ngahaturkeun nuhun ka Pangjejer
ngadiskusikeun oge ngeunaan Cirebon. Hayu urang buka ieu acara paosan bismillah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Tata acara mencakan acara salajengna sing kuring bade dipangkeun Kang Jejer anu bade ngadugikeun ngeunaan sinopsis sarasi Cirebon. Nyaeta jenengan Yusuf Iskandar nu asalna di Kampung Cidatar, Bogor Kaping 12 September 2002. Matena mengumpulkan murid kelas 11 di SMA kelas kedua. Para hadirin supados urang leuwih ngartos ngeunaan jejer anu bade dibahas ku urang sadaya. Hayu urang ngageukeun kumandak di Kang Jejer Yusuf Iskandar. Sumangga ka Kang Yusuf ngadugikeun kumandakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ka panjenengan sareng ka pamilon anu tos tiasa sumping sareng atos tiasa masihan waktosna kanggo simkuring bade nyampaikeun ngeunaan hasil analisis Cirebon ti simkuring. Dimulai dina sinopsis nyaeta nyaritakeun kahirupan di jalan anu sapopoe ngamen babarengan hirup susah berjalan babarengan. Nepi ka hiji waktu si Ambo milu kompetisi musik dipaksa ku babaturanna nyaeta Peja jeung Kintring jeung Sejana. Singkat carita si Ambo katarima nepi ka dibawa ka asrama. Ti samrek ti dinya si Ambo terkenal nepi ka teu ngabaran ka babaturanna. Beda jeung si Ambo nu baheula anu satia ka babaturan di mana kersusah jeung kerbagjanan manehna aya. Tapi si Ambo nu ayeuna geus poho ka babaturan nepi ka sombongna. Salajengna ninca kana tema nyaeta temana babaturan poho diri. Palaku dina Cirebonna aya si Ambo, si Kintring, Puja jeung babaturan nu sok di jalan atawa pengamen. Watak dina palakuna si Ambo mah sombong, hayang kapuji jeung sok mohokeun babaturan. Si Kintring nyaahan jeung solid, si Puja oge nyaahan ka babaturan. Latarna nyaeta latar suasanana sedih jeung emosi. Tempatna di jalan raya gerbang tol, rumah singgah jeung leuweung. Waktuna sore jeung peuting. Amanatna nyaeta jadi urang teh ulah poho ka babaturan anu heubeul anu sok aya dina kersusah jeung pagjana. Ulah ngarasa maneh geus beunghar, geus sukses nepi ka jadi mohokeun babaturan. Sabab kesuksesan moal bisa ngagantikeun pentingna boga babaturan anu setia. Panginten sakitu di simkuring ngeunaan nyampaikeun hasil analisis Cirebon. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ka Yusuf Iskandar anu tos ngadugikeun ngeunaan sinopsis sarasi Cirebon. Salajengna simkuring bade ngawatesan kanggo pamilon anu bade tumaros kedah ngajengkeun pananganan teras nyebatkeun namina. Panggilan satu nilai Indonesia di simkuring bade naros naon hikmah nu aya dina Cirebon eta. Atur nuhun ka pamilon dari saudari Deliana Rizky anu atas masihan pertanyaan kanggo simkuring ngeunaan naon hikmat atawa pelajaran nu tiasa dicanak dina carita ieu nyaeta urang teh ulah poho ka babaturan. Yen babaturan teh sarua jeung indung kitu. Jeung urang teh ulah sombong ka babaturan teh sabab dina keterangan moal asup surga jalma nu sombong sanajan eta sombong teh segede siki sawi. Atur nuhun ka pamilon tos pertanyaan sarta menjejer untuk kedua. Tetangga si acara panas sengse. Alhamdulillah di acara dikawal demi ka akhir terlaksanakan kepada lancar.
Hatur nuhun ka Ninggalyana atau Suping. Para hadirin pada surang meuli ngantos ngeunaan jajan nu bade dibahas urang sadayana. Hayu urang regebkeun kamandang di pangjejer. Sumangga ka Ninggalyana Rizkia kanggo ngadengkeun kamandang. Hatur nuhun ka Anu Catur pada sosial waktu sareng pertama. Di dieu simkuring bade dijelaskeun sinopsis Charpon anu judulna Mangsa Sapura Kalembangan tiasa titik kuring. Dina ieu Charpon nyaritakeun tentang hiji awewe anu ingin ka Jepang ninggalkeun keluarga sareng kabogohna. Tujuan Iis ka Jepang nyaeta esensi budaya. Iis ninggalkeun keluarga sareng kabogohna teh bade berat hate. Kusabab Iis mah tara irit-iritan jauh komo deui ninggalkeun keluarga mah. Tapi da kumaha deui da geus cukup tugas di kampus. Iis di ditu cicing di tempat dia ulu mama. Iis teh di ditu teh dipikanya apisan. Pas Iis keur di Jepang teh Sakura teh mangsanakeun kalembangan. Pas satajana Iis ka Jepang teh Iis teh dibekalan surat Kang Dadi anu kudu dibuka pas Iis geus nepi di Jepang. Isi surat teh nyaeta Iis mau surat ieu teh keur nuju kaayaan pangkat jauh, tapi akang mah percaya ka Iis. Iis ge percaya ka akang. Sanajan Iis geus diajakan ingin kaju, tapi rasa sono ka kabogohna mah teu leungit. Unsur intrinsik Charpon Mangsa Sapura Kalembangan tiasa titik kuring. Tema kasonoan, judul Mangsa Sapura Kalembangan, pelaku Iis, Kang Dadi, Mah, Apa, Adi Iis, Yo Uno Mama, Yo Uno Papa, budak umur 4 tahun, injing budak pemuda Jepang. Watek pelaku Iis bageut pinter, Kang Dadi bageut sabaran nyaan, Apa jeung Mah bageut tur nyaan, Yo Uno Mama bageut nyaan. Galur campuran latar tempat Jepang, travel, bis, kamar, asup kaju, strategi hotel. Waktu peuting-peuting isuk-isuk. Suasana pikabungaheun pikasihkeun. Puseur sewangan sudut pandang jalma kahiji. Amanat kudu silih percaya sareng ulah ngabohongan ka jalma anu geus nyaangeun ka urang. Hatur nuhun ka Ninggalyana Rizkia atas ngadengkeun ngeunaan sinopsis Charpon nu dikarang tugasna titik kuring nu judulna Mangsa Sapura Kalembangan. Kulantaran waktu sakedik salajengna simkuring bade ngawawasan kanggo pamila nu bade temaros ngadengkeun saurang dina ngadengkeun patarsanana kedah ngadengkeun pananganana kedah sibankeun lamina. Tepangkeun wastafel simpa abdi bade naros. Naha latar suasana geuti kabungaheun jeung pikasihkeun. Hatur nuhun ka
Ucu salaku pamajikan Kang Soma boga mitohan ka cedak goreng adatna ka Ucu boh ka anak-anak Ucu oge. Tiba heula ge mitohanna mikang mewah pisan ka Ucu. Sabab Ucu teh lainna tuluy dipihak. Sadar soleh ayeuna lantaran naon-naon baheula sok boga sangkaan goreng ka Ucu teh teu sesuai jeung kaayaan aslina. Sarta anak-anak Ucu bade carekan ku Ninina ayeuna mah geus jaleban. Nini nu ayeuna keur di rumah sakit pisan maturan ngan Ucu nu sabadaek maturan nikahanan. Nini nu keur di rumah sakit hayang tepung jeung icu-icuna hayang menjadi hampura ku sagala kesalahan baheula nu geus digampang. Salajengna simkuring bade ngadugikeun ngeunaan usul intrinsik Charpon kalangkang anu dikarang ku adat Sederajat. Temana nyaeta kehidupan, jejer atana judulna nyaeta kalangkang, palakuna Nini, Ceniding, Kang Soma, kuring di dieu nyaeta Ucu, kasna barudak atau anak-anak kuring diantaranya nyaeta Udin, Arman, sareng Bayu. Watak Nini goreng sangka, cerewet sok gagan pawangan. Ceniding watakna sok jijeuran cacaritaan. Kang Soma watakna sabar, Ucu watakna sabar, barudak watakna nyihatean. Galurna nyaeta galur campuran lantaran Charpon ieu teh nu jadi palak kuring nyaritakeun kejadian nu ayeuna jeung dicaritakeun deui kejadian nu baheula kaalaman. Latar tempat di rumah sakit, ranjang tukang sare, imah, sawah, dapur, jeung kantor. Latar waktuna sabulan baheula poe ieu puluhan tahun ka tukang. Suasanana nyaeta pikabeheun sarta pikanineun. Puseur sewanganana nyaeta puseur sewangan jalma kahiji. Amanatna nyaeta urang ulah mandang kedah ka batur sabab urang teu apal kehidupan kaharepna bakal kumaha sarta urang kudu bisa ngahampura kana sagala kesalahan batur sanajan geus nyanyi-nyanyi hamikeun urang. Hatur nuhun. Hatur nuhun ka Neng Nurlani atos ngadugikeun ngeunaan sinopsis salah satu Charpon. Salajengna simkuring bade ngawatesan kanggo pamela nu bade tumaros kedah ngajengkeun pandangan teras nyebatkeun namina. Enggak. Kepala Wasta Punya Siti Iskandar simkuring bade ngaras ka pangjejer regeutkeun sebatkeun dua kata kanggo pelajaran urang sapopoe dina kahirupan ieu. Hatur nuhun ka pamela anu jenengan Yosef nu parantos ngadugikeun pertarosan. Mangga ka Nurul Nurlani ngajawab. Kangge ngawalan pertarosanana tadi pertarosanana teh ngeunaan sebutkeun dua kata anu tiasa kurang diage kangge kehidupan urang supaya urang leuwih dina kehidupan sapopoe. Dua kata sabar sareng naon ulah gampang putus asa atau sakian. Turun ka Nurul tos parantos ngajawab. Sakaraos ya acara parantos reksek, alhamdulillah acara dikawi puji ka akhir kalaksanakeun halayak lancar. Ukituna aya urang sasarengan nututi acara
Suasana pikasediheun hikmahna nu bisa dicokot dina saponedan eta jadi jalma ulah korek jeung jahat singeuh pijana anu tungtungna bakal cilaka kudu kos pijani beungkar sok daek tutulung kabatur hidupna jadi senang tentrem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun kalamun kaderana nutos ngadulikeun ngeunaan sinopsis salah sahiji capon. Salajengna simkuring bade ngawatesan kanggo pamiron nu bade tumaros kadangan campur tangan kadanganna teras nyebatkeun namina. Mangga. Tepatnya masa kunjungi lagi abdi bade lawan pesan moral anu biasa dicatat dina capon eta. Pesan moral nu biasa dicatat dina capon ieu dari jalma ulah korek jeung jahat. Tetarawas di acara parantos sengse. Alhamdulillah di acara tinggalin segi ka akhir palaksanakeun kalayan acara. Kukituna hayu urang sarangan tutup di acara pengawasan segala sarangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salah parmi satut neda hampunten kasuhun. Bilih aya cariosan kata genah kana mana. Mung sakitu nu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para panitia salam pamilo simkuring di hormat. Puji sinara syukur hayu urang sami-sami panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ruparantos mamaring karunia sadaya nikmat, kesehatan sehingga urang biasa tepat-tepat laut dina ieu kasempatan. Shalawat sareng salam mugi tetep wacot ka junjungan urang sadaya nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terilah ka para kulawargina, para sahabatna sareng dugi ka urang salaku mana. Tepangkeun rasa kulun gerbiana, simkuring papacenan janten panuntut kantor nuhun ka panjejer sarta pamimon nu hadir dina ieu acara. Mari disebutikeun ngeunaan paspor dari udang uparis acara pengawasan sasarangan. Sata acara nencak kana acara salajengna simkuring bade nepakeun panggilan nu bade ngabikeun ngeunaan sinopsis salah sahijina capon nyaeta jenenganana Syifa Sri Suryani asalna di Cisurupan Bogor Kapri 23 April pangupikeun murid kelas 11 SMA 16 tahun. Para hadirin supados ulang lebih ngantos ngeunaan jajan nu hade dibahas ku urang sadaya hayu urang nanggapkeun ka pangandak di pangjajan. Semoga Pak Syifa Sri Suryani Agung Maludim pengendarangan. Nah, nuhun kapan nuhun satu anu tos hasilan hikmah. Salajengna simkuring bade nyaritakeun sinopsis anu judulna Kuya Mengganang Mana. Nyaritakeun mimpi poe si Kuya teh datang sore meuli. Kuimahna jeung si Kuya teh keur di rumah. Bari aya udan jeung angina. Tetangkalan terentang jeung imah Kuya oge kaamungkeun budak. Kalebu Gusti kalem. Terus si Kuya teh sedih hasilan. Disupanana si Kuya teh nyieun deui leuwih supaya teu kabawa angina. Di poe manehna deukeut balik deui. Dek masakeun sore. Sanggeus kitu si Kuya teh ceuring nahan cenah teu ceuring. Di imah si Kuya teh kahuluan imahna. Geus kitu teh gorojo aya sakana monyet. Ceuk si monyet teh ngomong ka sakana Kuya, tong seuring cenah urang nyieun teh imahna. Salajengna bincang kana tema nyaeta kehidupan
dengan makati amanatan. Jadi dalam duduk setok, kau sepada kuda, tapi tong gampang putus asa, dan tong bodoh. Yang kudu dari